Mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng mangjaya ngaturkeun nuhun terutami ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng anu mana mangjaya nuju ngahanca dongeng judulna Neangan Bapa karangan Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka 101 para mitra tuh kumaha geletuk baduna kecebur caina para wargi ngan kacan tamat ye. Tenang we cacan tamat lah para mitra aya kene waktos bae pikeun namatkeun mangjaya ngaturkeun nuhun anu teh acan we subscribe sareng loncengna di toel para mitra subscribe sareng loncengna subscribe kamu mangjaya official lonceng kamu mitra. Atuh para mitra nu bade ngabagikeun mangga bagikeun kali acan uninga ih saya dongeng anyar ya aduh cenah ieu neangan Bapa bagian ke 101 geus kaluar ya atuh mangga nyanggakeun wilujeng ngadangkeun anu teh acan ieu para mitra sadaya naon nu teh acan ieu para wargi sadaya hartos nama komentar mangga pada komentar naon ge insyaallah katampi nyangakeun bae neangan Bapa karangan Ki Leuksa ti karaos ayeuna nincak bagian ka 101 mangjaya sabaraha kanca ti mangjaya official ngaaturkeun wilujeng ngadangukeun neangan Bapa karangan Ki Leuksa dina bagian ka 101 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca, bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka 101. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi? Nah tiasa nampi Nyi Saerah kana pangharepan Suhama. Dina ngoning Suhama hayang hirup babarengan rumah tangga. Kumaha atuh Nyi Saerah para mitra sabada Suhama belak-belakan nerangkeun pamaksudanana hayang hirup rumah tangga. Puguh Nyi Saerah meni ngajenghok rei ceulina euceuy. Era aya atoh aya bingung aya erana dumeh pada nyaksian. Malah nu tiluan melong ka manehna bet asa samar pola samarampa. Diuk asa teu napak harianeun ari Suhama bet teu milih tempat. Nyarita kitu hareupeun sarerea kitu gerentes hatena. Samemeh Nyi Saerah nyuara celengkeung Nyi Aryati mairan. Abdi mah satuju pisan, memang eta nu dipiharep ku abdi oge. Kageuning, doa Kang mah doa, bani nyerenge. Kitu deui satar puguh Nyi Saerah beuki teu puguh rasa. Batan nyarita kalah ngeluk tungkul ka bunga, ka era, ka bingung pagalo ngajadi hiji. Bungahna pedah aya nu mileuleheungkeun bari jeung satria. Wani ngedalkeun hareupeun anu lian. Era nada pugu sasat dina riungan pada nyaksian kubani jeung satar katut Nyi Aryati. Ari bingungna Nyi Saerah geus lila babarengan jeung Anggara. Batin asa geus ngahiji asa hese misahkeunana. Ceuk batur mah jiga adi jeung lanceuk sahate satujuan salengkah jeung sapamadegan. Sedengkeun karasana ku Nyi Saerah mah para mitra. Ti mimiti amprok jeung Anggara oge. Kacida pisan ambona hayang ngadenge ecap Anggara. Nu bisa dicekel yen manehna mikanyaah leuwih ti nyaah biasa. Sabab ka Anggara teh banget tumarima rumasa geus dibelaan geus disalametkeun tina gangguan buldani tea. Tina banget tumarima hayang mulang tarima kunaon bae. Tapi teu boga harta, teu boga itu ieu iwati kasatiaan, iwati eta nu baris dibikeun ka Anggara minangka pamulang tarima ti manehna. Tapi geus sakitu dilana babarengan can kungsi dikedalkeun. Da Anggara jiga nu hare-hare tara mikiran hal eta. Banget teuing mikiran pancen dirina, pancen akisura jeung amanat hiji guru ka muridna. Nu kudu babakti ka balarea, ngabelaan anu lemah, numpes anu jahat, nanjeurkeun bebeneran, jeung nanjeurkeun keadilan. Kaayaan jempling sajongjongan sabab Nyi Saerah can wani nembalan. Kalah ngeluk tungkul semu alum, atuh misejen ka bawah simpe. Taya nu wani ngagamahan malah Suhama ngarasa reuwas. Sabab omonganana bet ngarobah suasana pok we nyarita deui. Nyi Era hapunten bok bilih carisan akang ngigeng praosan salira. Rumaos kumawantu nanging da teu aya maksad ngunghak campelak. Ieu mah estu bijil tina ati sanubari kaluar tina hate anu suci.
matak ditemrakeun ti payuneun Kang Bani oge sareng Kang Satar. Cirining hiji niat anu suci, tekad anu buleud, nutu didasarkeun ku nu lain-lain. Iwati ku rasa deudeuh, nyaah jeung banget kasukaan. Sing emut nyeerah. Allah Maha Welas Maha Asih mika cinta ka umatna, mika welas ka umatna. Tah sifat Allah. Sabagian alit nyak celaka manusia. Nu nimulkeun silih asih ka papada manusia, atawa nyaah papada jalma. Nyaah indung ka anak, nyaah adi ka lanceuk, nyaah kolot ka anak, nyaah ka papada manusia, oge aya nyaah jeung asih ka papada jalmi nu benten jenis. Ta eta nu jadi dadasar omongan akang. Akang mah teu hayang kapuji, henteu kasurung ku nafsu tapi ikhlas lillahi ta'ala. Sabab manusia kudu silih pika nyaah, nyaah nu saleres-saleresna silih pihapekeun diri, lain nyaah karana harta, lain nyaah karana aya pangarahan. Omongan Suhama beuki ngabingungkeun kana hate Nyi Saera. Manehna ge lain teu ngarti tapi kumaha atuh da lamun diterangkeun mah geus jelas. Manehna teh berat ka Anggara. Ngan teu wani pok bisi matak ngaruntagkeun kana hate Suhama. Mangkaning sakitu ikhlasna mika nyaah ka manehna. Ari Suhama tungtungna perang sabil apunten. Ai Nyi Saerah tungtungna perang sabil dina hate. Naha mana nu kudu disenghareupan, Suhama atawa Anggara. Dina hal ieu matak bingung sabab Nyi Saerah 100% miharep ka Anggara. Sedengkeun Anggara can nemongkeun tanda-tanda nyaah belana. Ngan samet nyaah ka adi bela ka sasama manusia dumeh pada murid Aki Sura. Suhama geus jelas sakitu satuhuna ka Nyi Saerah. Sedengkeun Nyi Saerah sasatu aya lowongan. Da hatena teh geus pinuh ku ngaran Anggara. Tungtung Nyi Saerah ngahenen teu ngomong naon-naon. Hal ieu beuki reuwas pikeun Suhama manehnya disamar pola. Sok sieun nyigeung kana hate Nyi Saerah mangkaning keur teu damang. Hampura akang teh rumasa getah sarupateun. Ngomong teu diungang-ungang heula upami matak jaheut kana mana, anggap teu aya naon-naon we atuh. Nu bieu dicaturkeun ku akang anggap lulucon. Ceuk Suhama tina awahing ku bingung. Pedah Nyi Saerah teu mere jawaban naha nampa atawa nolak. Tapi geus ngadenge omongan Suhama kitu hate Nyi Saerah bijil deui wawanen. Beungeut cengkat ret ka Suhama melong sakedeung tuluy narik napas rek nyarita. Kang Suhama, karek sakitu jep anu sejen jempe para mitra sadaya. Hayang ngadenge jawaban ti Nyi Saerah. Kalayan jelas naha kumaha kira-kirana. Tapi nu didaguan teu bijil bae sabab Nyi Saerah kalah mencerong kanu jauh kawas nu jauh panindeungan. Lila-lila leungeunna ngajungjung nunyuk ka jalan. Puguh sarerea kaget kara ret ka jalan anabreh aya nu leumpang tiluan. Nu pangheulana sidik pisan Mang Dampa nu tengah teu wawuh, nu tukang mah sidik Anggara. Puguh sarerea meuni bungah teu sirikna surak nenyodu datang. Bani jeung Satar ngorejat muka panto rurusuhan. Jeleng kaburuan lumpat mapagkeun Anggara. Bagea we rujeng sumping jeung aden Allah. Kumaha da Mang? Bani ngagak-gak seuri. Satar mairan gok tepung langsung ngajak sasalaman. Mang Dampa meuni gumasep lungak-lingak bari nampanan anu sasalaman. Asa gagah balik ti pangperangan mawa kaunggulan. Kumaha da Mang Jang? Cek Mang Dampa. Alhamdulillah sae teu kirang sawe sios. Mangga kalabat lah. Puguh pada ngarep-ngarep ieu teh. Bani nunjuk ka tepas. Geuning akang aya di dieu. Di mana Nyi Era? Ceuk Anggara. Akang sapara kanca tos 3 dinten di dieu sadayana aya di bumi. Mangga calik heula. Temal Bani. Sarerea muruk ka tepas barang jol dipapag ku Suhama jeung ku Nyi Aryati. Cungcong sasalaman gek dariuk ari ret ka Nyi Saerah. Anggara ngarenya greuwas. Era? Kunaon Nyai? Bari mencerong. Nu diteuteup teu gugup nyeh imut bungah nu taya papadana. Sabab nu diarep-arep geus aya hareupeun. Teu kunaon Kang biasa we risiko. Oh kitu. Kumaha ri Aki? Anggara inget ka guruna. Akang capek keneh mangalingi heula sawios engke bade dipedar. Urang silih tukeran pangalaman da abdi ge panasaran. Hoyong terang kana lalakon akang salami papisah sareng abdi. Saha itu? Nyi Saerah nunjuk ka juru simpen alias Subigana. Era, perjuangan urang teu gaplah. Teu panasaran turun gunung unggah gunung ge. Sabab nu jadi tujuan bisa kahonta. Ieu pun Bapak,
asli sanes titironan cek Anggara bari nyerenge. Nuhun alhamdulillah abdi ngering bingah nepangkeun abdi pun saerah. Nyi saerah nyodorkeun 2 dampa leungeun. Munyungan kawigana kapaksa wigana ngadeukeutan sabab nyi saerah teu bisa pindah diuk. Bagja temen geulis bapa teh bunga tepung jeung hidup. Hampura sabab bapa kungsi telenges ka hidup. Boga tekad rek mati ini perbawa pangaruh iblis kasilep ku pangawasa Kiburanil. Bapa teh si juru simpen teh nu kungsi tepung jeung hidup di Guha Peteng. Oh gitu. Nyi saerah colohok bengong gek juru simpen diuk. Anggara geus merenah ngan Mang Dampa teu diuk teh manehna mah teteg hate can tepung jeung pamajikanana. Mang Dampa si bibi mah dipengker nuju moe kiripik. Suhama surti sabab nya Mang Dampa luak di. Oh aya jang nuhun atuh bari ka pengker heula we mamanya. Mang Dampa nyerenge telenjeng ka pawon pada neuteub ku sarerea kang bani ngagak-gak seuri nu sejen imut. Harita biikeun keur ngadaweung dina golodog pawon karek reureuh tas moekeun kiripik. Torojol Mang Dampa atuh meni ngarenya greuwas ret ngareret biikeun buringas. Kang Dampa, geuning hirup keneh. Bari melong. Oh, ari maneh nanya ka salaki cepet kitu. Kami teh kudu balik ngaranya. Teu uyahan sia rek ini deui geura. Mang Dampa malik gabrug dirontok ku biikeun. Kang Dampa, hampura atuh hampura lah. Salah ngomong, ulah ini teh ye. Cenah bari muntangan, reg Mang Dampa ge eureun, tuluy ngalieu ka pamajikanana jep ngahuleng. Terus seuri truy silih rangkul bakat kusono. Harita para mitra sadaya biikeung jeung Mang Dampa pating rarenghap. Nyeh sareuri deui gek dariuk dina palupuh dapur sajongjongan majempe. Kawas nu beak picaritaeun tapi lila-lila biikeung sadar pok ngomong. Teu sangka ye teu nyana sugan teh moal panjang umur. Sabab urang teh jelema pasesaan. Dibere keneh nyawa ku pangeran geus pirang-pirang nuhun. Kuring senang dipikanya ku Den Suhama ku Den Aryati. Bet matak sedih ari raskana dosa nu geus kaliwat ye akang. Mongos lamun caritakeun deui nu geus mah moal aya gunana. Kami mah moal sok maruringkak buru-punduk ari ingat nepi ka palebah dinya teh. Ini mah kieu we buru-buru nyayagikeun deueteun ye. Itu Den Anggara sumping malah mah ramana ge geus aya di dieu jiga suguhan. Kami rek cai heula. Heuleuh? Den Anggara sumping? Heueuh geus deuleu tuh pek ka dieu nyayagikeun cai. Akang tong ka cai atuh. Ih berat ieu lah. Cik Mang Dampa bari tuluy ngaleos rek ka cai. Ari bibikeun pak-pikpak para mitra sadaya. Nyayagikeun cai enteh geus kitu mah dibawa ka tepas ana breh teh nyaan keur galecok ngobrol silih bagiakeun. Biikeung para mitra ukur ngareret ka Anggara teu waniun loba omong bakat ku ajri. Geus nundaan cai enteh tuluy mundur deui ka tengah imah pok Nyi Saerah nanya. Ka mana Mang Dampa bi? Nuju ka cai heula Nen. Ceuk biikeung sopanaker. Mun geus sumping ka dieu kitunya urang ngawadul. Mangga Nen mangga. Tekung silila torojol Mang Dampa datang deui. Gek diuk deket Bang Baru ngareneng jeung bani katut satar. Atuh geus kitu mah der silih tukeurkeun pangalaman. Lila silih tanya kaayaan salila papisah. Masing-masing silih kedalkeun pangalamanana teu wudu meuni rame lantaran lalakon pikabungaheun. Bantrok jeung pikasedihieun bunga pedah tujuan Anggara hasil. Nyi Aryati katulungan sedihna aki sura geus pupus teu katungkulan ku Anggara sarta Nyi Saerah tatu akibat tarung jeung Buldani. Era akang bungah jeung sedih. Bungahna dumeh musuh geus tumpur tugas jeung kawajiban geus kacumponan. Ari sedihna ku ayana aki sura ngantunkeun jeung Erah meunang musibah. Tapi najan bari jeung kitu urang taya lepatna nganuhunkeun ka Nu Maha Kawasa. Urang sarerea bisa riung mungpurung deui bari aya dina kagumbiraan. Keun soal nu ngantunkeun mah da geus kitu kuduna. Jalma taya ayan nu hirup salalawasna komo deui da aki parantos sepuh tos beres kawajibanana. Atuh musibah nu kadua nyatana ku ayana Erah tatu eta ge bisa diakalan. Silaka teu boleh aya di mana-mana. Nu macul ka pancong nu naek sok ragrag nu tarung ka kadek atawa tatu sejena. Atuh jabati kitu da bisa keneh ditarekahan moal matak gaplah salalawasna. Tah kulantaran kitu. Sakali deui urang wajib syukuran ka Allah Nu Maha Kawasa
Rehna urang tos tiasa ngarengsekeun kawajiban. Kitu cek akang daerah. Anggara ngalalemu hate Nyi Sairah, sangkan ulah ngarasa leutik hate. Leres pisan Kang Angga da kitu raraosan abdi oge. Taina urang sakantenan we mengpengariung abdi teh aya dugikeun ka Kang Anggara. Naon teh era? Sepuh-sepuh nu aya di Ciboros teu aya nu sangem kanggo anu nulungan ka abdi. Sadayana sapuk satujuan malah abdi nyaluyuan. Yen kanggo ngalanongan ieu tatu bade ngantosan Kang Angga. Taina diparengkeun tepang punten we disuhunkeun ridho galihna abdi tulungan Kang. Ceuk Nyi Sairah nunjuk kana sukuna. Nu beuki bareuh da tatuna geus lila. Oh eta geus jadi kawajiban silih tulungan mah. Insyaallah ku akang bakal ditulungan. Cobi Kang Bani nyunkeun cai asa kerang segelas. Ceuk Anggara ka Bani nu dititah teu talangke. Leos ka pawon rek nyokot cai teu lila geus datang deui. Teu loba catur Anggara ngajampean cai nu dina gelas. Geus kitu diuyup sacukupna diburakeun kana bitis Nyi Sairah nu tatu. Geus kitu disasar lalaunan srek karasa aya nu remek. Tulang bincurang nu kababuk we teh. Aduh, nyeri Kang. Nyi Sairah muringis kesang tiis nyorolok maseuhan awak. Sing kuat da moal naon-naon. Ceuk Anggara bari tetep ngurutan anu tatu. Geus kitu dibengker ku lamak nu bersih beres sing ngubaran teh teu loba itu ieuna. Butuh waktu 3 poe pikeun ningali hasilna. Keun urang sing sabar dan kege saya deui manawi Allah marengkeun. Ceuk Anggara para mitra sadaya. Nuhun Kang Angga. Tema Nyi Sairah bari marah mai manehna gede harpan. Ari geus dirampak ku Anggara mah nu geus ge taralila sok tuluy cager. Satuluyna para mitra sararea uplek ngobrol sagala dicaritakeun. Malah beja mimiti sumebar atuh jul-jol nu nepungan. Utamana mah Ki Ulis, Kulisi, tua kampung jeung tatangga nu dareukeut. Pada hayang tepung jeung Anggara. Akhirna kapaksa Anggara rada lila nganyerek di imah Suhama. Loba nu hayang tepung komo ngadenge yen Bapa Anggara geus kapanggih mah. Beuki panasaran we jalema teh. 2 poe ti harita kakara aya waktu rada lowong. Nyapa sosore ngariung deui ditepas. Anggara geus teu betah cicing hayang buru-buru tepung jeung indungna. Nyi Sairah geus maju ka cager sukuna nu bareuh geus kempes. Sarta geus bisa leumpang lelengkah halu mun budak teh mah teu ngandelkeun teuing anu ngabeyeng. Nyi Erah kitu deui Kajang Suhama katut kasadayana akang teh lain teu hayang riung mungpurung rada lila. Tapi kumaha atuh da akang teh aya keneh rengsekeun ieu teh. Hayang nemongkeun pun bapa ka urang Bantar Loa utamana mah ka Bahdaim nu jadi bibit buitna kana lalakon nu kaalaman ku akang. Tah kulantaran kitu isukan mah isuk-isuk rek miang ka Bantar Loa. Wayahna ku akang ditinggalkeun. Keun bae ulah leutik hate da ayeuna mah geus pada salamet. Kari senangna, kari bagjana. Urang silih doakeun we sangkan aya dina kepanang tayungan nu maha kawasa. Kitu bubuk kati Anggara nu netelakeun yen tereh-tereh rek tereh-tereh miang deui. Pikeun Suhama jeung nu sejena mah teu matak jadi pikiran. Da geus kaharti alesanana ngan pikeun Nyi Sairah jadi bahan pamikiran. Kudu kumaha ari geus kieu manehna ngahuleng rada lila teu lemek teu nyarek ukur ngeluk tungkul bangun alus. Hi Kang, ari kanggo abdi mah moal bade ngahalangan miwarang moal megatan moal da kahartos ku abdi oge. Lalakon akang teu acan parat. Nanging sateu acan angkat teh abdi teh aya picarioseun sakedik kanggo pibekeleun ka payun menawi aya mangfaatna kanggo sadayana. Ceuk Suhama darianaker. Naon teh haji mangga atuh las asa. Kieu Kang kahiji ulah lali ka abdi sareng sadayana nu aya di dieu margi abdi teh tos teu asa-asa dina hate gaduh maksad bade leres-leres ngaku dulu repet ku hinis. Kaduana widi teu widi Nyi Erah bade disuhunkeun ulah dicanak ayeuna. Sawios supados sae pisan panyawatna. Gampil engke ka payun upami parantos pada sahase urang silih anjangan deui. Katiluna Mang Dampa sareng biikeun ge disuhunkeun ku abdi da peryogi kanggo ngajajaran abdi di dieu tak kitu Kang. Oh gitu. Kaharti pisan ayi. Perkawis ngaku dulur ka akang eta katampi ku astakali. Teu disimpen di handap-handap ku akang ge. Estuning katampi kateda pisan. Nuhun sakali deui nuhun. Atuh kadua perkawisna perkawis Nyi Erah sami nuhunna deui. Ari kersaeun mah jenisna sumangga teh teuing akang mah ngiring binga. Nanging papadaning kitu bok bilih aya sinareng itu ieuna. Eta mah nya titip wae ka ayi. Sabab satadina mah akang teh nu katitipan ku Aki Sura. Ta ayeuna aya nu haat mikanyaah, mika welas nuhun nu aya. Urang sami-sami mikanyaah. Akang ge geus teu asa jeung jiga nyaan asa ka adipituin.
keur maeukeur akang teh teu boga teu adi teu lanceuk. Jadi ngaku dulur ka Nyi Erah teh lain bobodohan. Salajengna perkawis Mang Dampa. Ali kanggo salajengna mamangga sanos bade di dieu ge. Ngan ka ayeuna geun mah nya, saayeuna mah akang teh butuh keneh. Kapaksa bade dibantuin heula ka Bantar Loa. Keun engke di mana urusan akang geus beres, Mang Dampa sinan mulih ka dieu. Tak kitu aya mah Yi. Malih mah ulah kena jauh mun salse mah buru-buru arah mangka ditunya ka akangnya ka Bantar Loa. Kitu temal Anggara. Suhama atoheun sarta satujuan pisan ngan orokaya Nyi Sairah rarasaan jadi teu puguh. Haroream nyarita honcewang loba kapaur. Bat asa keung ngadenge omongan Anggara kitu. Tapi salah lamun teu nyarita bisi matak gering batin pok ngomong deui tumareuda. Kang Angga, na bade ngantunkeun ka abdi? Ih lain tega Erah. Ku akang ge kaharti tangtu Erah teh. Salalawasna hayang babarengan jeung akang, da memang geus teu asa-asa deui. Asa ka adi akang teh, atuh Erah asa kalancek pituin da kitu kapalai aki ge. Tapi Erah kapan kaayaan maksa ka urang kudu papisah heula keur saheulaanan. Kahiji Erah can jagjag perlu istirahat rada panjang. Kaduana akang hayang buru-buru ngarengsekeun ieu perkara. Da tujuan akang malain sakadar manggihan nu jadi bapa, tapi hayang ngabuktikeun ka urang Bantar Loa yen bapa akang aya keneh, can kungsi maot jeung teu marakayangan. Jeung deui hayang ngabuktikeun ka Bahdaim yen bapa akang teh lain jalma atah-atah. Jeung deui teu boga dosa, teu kungsi maehan manor kontrak. Pan kitu tujuan akang teh bare toge geus dijentrekeun ka Erah. Lain akang kapaksa rek miang ti heula hayang buru-buru ngarengsekeun ieu masalah. Memang satadina mah hayang bareng jeung Erah, tapi kumaha atuh kaayaan batan sakieu. Nyi Sairah teu nema deui da tujuan manehna lain sieun ditinggalkeun, tapi aya nu leuwih jero maksudna. Ngan edas hese ngedalkeunana da pugu rumasa jiwa awewe teu berat kudu miheulaan mah tungtungna ngahuleng cipanon mimiti rembes barijil. Akhirna paturai Anggara jeung Nyi Sairah geus teu bisa dicegah deui. Anggara tetep rek miang ti heula ka Bantar Loa. Ari Nyi Sairah kapaksa tetep tumetep heula di imah Suhama di baturan ku Bani jeung Satar. Para mitra anu mulia, isukna Anggara jeung Mang Dampa katut tilu simpen. Amitan kanu di imah geus kitu beral miang ngajugjug ka Bantar Loa. Nu miang dijajabkeun ku paneuteub Nyi Sairah, paneuteub nu samar-samar. Sabab panon asa rumeuh kalimpudan ku cipanon nu teu kaampeuh. Kang Angga pileleuyan, teu nyana sugan teh moal kieu jadina. Kitu gerentes hate Nyi Sairah. Leket teh asa leuleus meh-mehan namru dina golodog. Ngan untung nangtung ngareneng jeung Nyi Aryati. Kang Bani tulungan si teteh kunaon? Cek Nyi Aryati. Bani jeung Satar ngarenyag. Ret ka Nyi Sairah nyawe menipias. Gancang pada mayang dibawa ka tepas didiukeun dina kursi. Diriung ku opatan pada melong pada nanya. Teu kudu hariwang kuring mah teu kunaon Kang? Cek Nyi Sairah ka Bani jeung Satar. Suhama pok ngomong Nyai akang ngartos. Paturannya jeung Kang Angga kacida matak sedihna. Bujeng-bujeng Nyai nu jadi raina adalah akang ge sasat. Teu hir teu walahir teu buru ngarakacak hayang milu. Tah kulantaran kitukeun ayeuna masing sabar heula. Engke upami tos sae pisan urang sasarengan ka Bantar Loa. Akang hayang terang ka ditu. Nyi Sairah wubuh bingung ngadenge kekecapan Suhama kitu. Lain kitu kahayangna Nyi Sairah aya maksud nu mandiri ngan hese ngedalkeunana. Nya akhirna Nyi Sairah pasrah kana nasib. Sabab jodoh pati bagja cilaka lain urusan manusia. Anging Allah nu nangtukeun. Satuluyna Nyi Sairah usaha satekah pola sangkan teu palid ku rasa sedih. Teu kabawa ku parasaan nu teu pararuguh. Nu geus indit teu dipikiran pasrah kana takdir ti Gusti kadar ti Pangeran. Cag urang tuna ieu carita para mitra. Ayeuna urang nyuk-curug galur nu kapungkur mapai laratan nu baheula. Urang ngaguar carita nu geus lila katuna nu geus lami kaluli-luli kapopohokeun ka purang papai deui lalakonna. Kacaturkeun para mitra di lembur Bantar Loa lemah cai pamatuhan Anggara. Nu moal bisa dipopohokeun sabab geus ngajadi ngahiji jeung batin. Jigka mana moal oleh inget kana lemah cai kesan ngajadi. Bahdaim jelma beurhat beunghar tapi koret. Adat taya robahna. Tibareto anger bae kitu geus sababaraha kali karurugian.
Malah geus kungsi ngamenyan koneng wiwirang akibat ngoromeoh ka anak Bi Urpi. Mika hayang ka Nyi Rustini ngan teu hasil sabab kahalangan ku Anggara. Ti hari tabah Daim kagok kapok meusan sabab kanyahoan modalna ku Bi Arti, pamajikanana da sarungna tinggalin di buruan. Kanyahoan ku balarea tapi sieuna teh ngan hareupeun wungkul da mungguh aya dina hate mah tetep ngageremet. Anger we panasaran. Hayang laksana ka Nyi Rustini nu geus diintip-intip ti keur budakna keneh. Sasat geus hayang tiba heulana. Bogoh nyosok ti bareto nganya kitu atuh. Bogoh can kalakon hayang kahayang can laksana. Da pugu mika hayang kanu lain hakna bari jeung geus boga pamajikan. Kulantaran kitu lila-lila mabah Daim jadi malikeheul. Tina bogoh teu kalakon jadi poho kana temah wadi. Bijil rasa ijid datang sifat amarah nu akhirna bijil putusan nu teu munasabah. Aing era ye, tapi kadu hasil menangkeun si Rustini. Kawas lain lalaki wa aing teh make jeung eleh kuno kitu patut. Tapi eta si Arti, ku kitu teh ngahalangan we ka aing teh boga pamajikan teh ye. Aing moal alang kumapalang ka palang edan sia, dirorot sia bandana sakalian. Bongan teu beunang dipileuleyan. Halah teu beunang dideuleyan, teu beunang dipikanya. Awas ya. Awas aing moal eleh ku ada-ada deuleu. Kitu mimitina mah tuluy cengkat tina diukna. Bah Daim harita ngoloyong ka pawon nyampeurkeun ka Bi Arti pamajikanana. Nu keur ngagoreng kiripik gadung, gek Bah Daim diuk dina golodog pok ngomong. Arti, abah minta izin rek ini nempungan si Urpi. Naon dedengean teh ka si Urpi? Na penasaran keneh ka si Demplu, heh? Nari kami geus beak. Sarakah teuing hirup teh. Bi Urti para mitra. Bi Arti kalah kamun cereng sabab ti bareto geus curiga da geus nyaho yen Bah Daim ngaheroan Rana jeung anakna. Mane masuk tara beunang di bawah leuleuy ari ngomong teh. Kawas kamu suwe. Heup dengekeun heula atuh ulah sok babarireng. Naon teh? Rengge kitu. Dikira aing jerek anger wae kitu. Eling aing ge deuleu eling. Ceuk Bah Daim. Narek naon los-los kasih Urpi barina ge? Heubeul ti heubeul lawas ti lawas make jeung inget deui. Alah. Rek dicuriga kumaha tuh? Ai kieu mah kaayaanana. Da geus aya tapakna, geus aya lacakna. Bi Arti can leler keneh anger mun cereng. Iya Arti. Mun rek niat nyalikong mah bet moal bebeja atuh ka maneh. Geus ngaleos moal kanyahoan aya sese teuing barina oge. Da kami ge boga akal. Tapi kami mah teu boga pikiran jahat, lain rek ngahina, lain nganaon teh. Lain rek ngaheroan, lain ngahianatan maneh. Matak bebeja ge. Ieu mah hayang beres roes, hayang aya dina kasalamatan. Ngajenan ka pamajikan matak bebeja ge. Bi Arti baeud tapi najan kitu hatena jadi sabil. Da dipikir-pikir mah aya benerna omongan Bah Daim teh. Nganu jadi curiga, da bareto geus aya beja. Geus bebeja para mitra. Ngantara aku rejeng laporan ari bebeja nama rek nagihan kasi anu bukti nama campago di Imah Rustini malah kungsi matak guyur salalembur. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya Bah Daim nyarita deui. Arti? Nah kalau kanyungcung dagang tutut, kumaha ieu teh ngidinan teu? Kami rek init. Bah Daim geus teu sabar. Puguh heula tujuanana rek naon kasih Urpi. Rek nagih sabab heula manehna nginjem duit ka Abah. Can jenis can bunga, lebeng teu mayar-mayar. Tadi rek dilapurkeun nya. Rek dipahugikeun. Sok salah wae ngomong teh maneh mah. Lain kitu atuh Abah ge. Da lain jelema gelo. Teu ditagih sote pantara meunang ku maneh. Ngarek ini dihalangan curiga wae maneh mah ka Abah. Ojig tapi awas mun bohong, nyawa bocok teh babatok. Disegikeun badog batekok nu kami. Unggah ka imah dipapag ku tulak. Nyawa bang we tatarang teh. Oh, maneh mah nyeuneu wae sagala-gala teh. Rajun ngidinan bari ngancam. Naonan kitu patut diserahkeun sia ku aing. Bah Daim jadi amak beungeut nageuneuh. Amak mending ngahega. Yen teuing, mending keneh diserahkeun jeung tibatan dia nyeri mah. Cung rek init mah. Ngan bana bagian kami kabeh. Oh, ngeunah teu ngeunah eon atuh hawak kitu mah sia ngaranna. Geus ngomong gitu. Gejelig Bah Daim init camotrot beuki amak. Sabab asa katurung katutuh katinih ku kari-kari. Eukeur mah eukeur amak ka Bi Urpi, ayeuna amak ka pamajikan.
atuh meninggal gedur minuhan dada meh-mehan teu katahan. Pikeun ngabudalkeun amarah Abah Daim ngagedig indit ngajugjug ka Imah Bi Urpi. Aya nu nanya ge teu ditemalan ngaberung jiga nu mabok. Lengkah panjang kepat rusuh tapi apunten kepatna rusuh nepi ka cara ngiceup bakat ku hayang gancang tincakeun di polototan da batu gejih meurepan. Gancangna carita anyog ka hareupeun Imah Bi Urpi kasampak teh Bi Urpi jeung Nyi Rustini keur ngadaweung di tepas. Bieu teh tas ngawadulkeun Anggara nu geus lila teu aya mulang, estu lebeng teu aya beja teu aya carita. Estu ning matak melang jeung hariwang, kahiji sok sieun kumaha onam di perjalanan, kaduana sok sieun kagoda ku mojang lian, da tangtu bakal loba papanggihan. Para mitra ngan barang keur gunem catur jeung indungna. Nanyo nu datang meninga gedig puguh Nyi Rustini meninga jenghok pok ngaharewos ka indungna. "Ma, aya Bah Daim. Lah, nyakeun bae antep ulah dilayanan tuman." Harita Bah Daim geus ngajegan ulak cangkeng di buruan. Teu daek asup jeung teu ngurus uluk salam deui. Jojol hauk ke nyentak, "Urpi, dengekeun ku sia. Bareto sia nginjem duit ka aing. Nu diantep teu diinget-inget. Sarta ku maneh teu dibayar, teu jenis teu anak. Tagulantaran kitu ayeuna mah urang rengsekeun. Ngan carana kudu ngagugu kana aturan ti kami. Daek teu daek maneh kudu nurut kana aturan. Kitu dah, kahartin teh sia Urpi." Bari morotot bakat ku amek. Utamana mah para mitra, makal amek ti imah keneh keheul ka pamajikan ditamplokeun kabeh ka Bi Urpi, mung hanyakal waktosna ka Bujeng Seep. Rupina duwi ka dieu heula para wargi sadaya, atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingaha permios.